Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mang mah nuju teu sehat ieu teh nuju pilek sareng batuk. Muhun. Tapi moal ngirangan karena ieu nama ngapunten we. Suantana rada kieu geuninganannya. Hapunten we kasadayana. Atuh Mang teh bade neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat hanca anu waktos katunda teh dugi ka rumaos pisan abdi teh lepat bah. Mung atohna teh pedah abdi parantos tiasa nyumponan pamundutna cenah cesuhana anu dua perkara. Kahiji harta banda teh kudu diamalkeun sing tepi ka koredas. Anu kadua ulah daek marangan anu dipuhit ku abdi dina waktos dongkapna. Tah kumargi abdi ngajaleunkeun kitu teh demi kapentingan pun lanceuk. Digugu bae ku abdi teh bah. Anu akhirna putri anu sok dongkap ka dieu ka abdi teh bendu sarta nyarekan laklak dasar beak bersih. Pajarkeun teh jalir janji cenah kaasut ku jelema bener supaya abdi teh bener. Duka teuing da janten pabelit nyariosna teh. Ari ceuk abdi montong ngomong sia rek dicokot deui oge harta banda mah kop teuing. Aing mah teu perlu deui duit sanajan bulucun deui oge teu nanaon. Tah kitu jawab abdi teh abah. Ceuk Jang Idi. Bari ngaleungeu siga ngalamun ngalang layung. Nalang lamun rek paeh sabab sieunun teu pugu. Ugi kadinya nyemitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengnna sok marangga kasadayana. Kumaha jawaban manehanana? Ceuk pasar dia bari neuteub. Manehna ngancam ka abdi. Omongna teh sanajan teu ditarima deui datang ka imah oge jeung teuing cenah. Da kasorang enggeus kalakon enggeus hanas eta teu bisa mikeun duit deui teu jadi susah. Lantaran gara-gara harta banda anu ti manehna kumpul di abdi tangtu jadi lipet-lipet ganda seueurna. Sarta abdi moal nyaho cenah kana carana supaya eta harta banda jadi loba. Tapi manehna nyarita kieu ka abdi teh. Pajarkeun teh kulantaran abdi nonggongan harta banda abdi bakal lipet lobana. Sarta abdi oge bakal satengahna leuwih gancang kuduna dunan janji ka manehna. Atuh gancang ku abdi dijawab kieu. Paduli teuing ceuk abdi teh. Ieu harta banda kabeh oge rek dijakatkeun tepikat teu nyesa hihid butut acan. Ceuk Jang Idi. Nyaritana eureun heula kawas aya anu dipikir. Geus kitu kumaha idik? Jawab pasar dia penasaran. Nah ari calengkeung teh abah. Pajarkeun teh sanajan dibikeunan oge tetep bae cenah salah. Lantaran mikeunan barang batur sarta anu geus dihakan jadi kulit jadi daging. Pek bae asaan kumaneh cenah rasakeun dina taun anu bulan anu
keur meujeuhna gede bulan asaan Syah idik kitu tah ancamanana teh bah sarta taun jeung bulan anu diancam ku manehanana teh bulan ieu pisan. Nalangsa abdi teh Abah da paeh teh embung geuning ari paeh kitu mah. Kudu kumaha abdi teh bah. Ceuk Jang Idik. Bari teu karasa berebay Cipanona ngalembere. Mitra kaum dangu ngadenge omongan anak. Pasar dia teh ngalimba tina bakating nalangsa. Ari ka anak mah nyaah, tapi teu bisa kumaha. Da puguh teu aya hojah kudu kumaha akalna. Tungtungna Cipanon gembeng sedih kabawa ku anak. Sarata pok manehna ngomong, sorana teh dumareda. Nyadi kumaha rarajaan maneh teh dik? Ceuk pasar dia. Teu paruguh pipikiran. Bah, waktos abdi ninggal wayang ku abdi teh katinggali aya jelema ngalangkang kawas anu ngilu pesta. Atuh abdi teh muringkak bulu punduk Abah. Malah harita keneh abdi ngadeuketan Cih Hatimah anu didangdanan sareng Den Uwes. Tapi nuturkeun eta jalma pikasieun teh bah siga diuk gigireun wayang anu naranceb dina gebog. Adi panona molototan bae ka abdi. Atuh reuy abdi teh sieun bah. Sarta abdi pindah ka tengah imah. Arin manehna nuturkeun ngajega di lawang panto. Ku batur mah teu kadeuleueun. Kedah kumaha atuh abdi teh Abah. Sarta abdi yakin yen eta makhluk teh teu panujueun sigana mah. Pedah pepestaan sareng hahajatan teh abdi nu nanggel. Hartosna duit manehna anu ku abdi dijakatkeun teh. Dina bakating teu kuat dug abdi sare tepi ka braina beurang. Tah ayeuna oge karaos keneh Abah. Hate abdi ting sareblak. Pikir abdi ngalang layung kawas jauh paninangan. Ningali tangkal jame anu ting pelenong katebak angin tewas. Ninggal jalma-jalma nu suka bunga abdi teh kabita. Margi abdi sakedap deui bakal dibantun. Bakal dibantun abdi teh bah. Sarta kumaha yeuh piakaleunana. Ayeuna ku abdi tanda-tandana atos karaos. Kumaha atuh bah. Tulungan Abah. Ceuk Jang Idik ngarenghik pikawatireun. Naon tanda-tandana teh Idik? Ceuk bapana. Bari melong siga anu beuki watir. Abdi teu ngareunah awak Abah. Sarta ieu ting jeletot. Katambah hate inget bae kana ancaman anu dipuhit ku abdi. Tereh abdi teh Abah. Dina bulan purnama abdi bakal eureun. Tulungan Abah. Ceuk Jang Idik. Cipanona nyurucut burah bareh dina pipi. Dadeuh teuing Idik. Sanajan kumaha oge ari Abah mah nyaah. Da puguh ka anak Abah sorangan. Ayeuna mah kieu bae atuh. Ku Idik sulatan Den Asmaya sareng nenah teh ka Bandung bae kitu. Lantaran ayeuna mah geus eueuh pisalempangeun. Kahiji Den Uwes geus laki rabi jeung Nyi Hati. Kadua da puguh
geus tahun-tahun piraku rek cece bae. Ari anu katiluna terangkeun bae ku idik. Yen idik teh geus beda rasa gitu. Bisi henteu panggih deui kudu buru-buru ka Bandung. Nah gitu bae nya dik. Keun ari geus riung mung pulung mah teu panasaran. Ceuk pasar dia bari neuteub. Mangga Abah. Eta piwuruk Abah teh ku abdi bade dilaksanakeun. Sarta ayeuna mah abdi bade wangsul bae. Ceuk Jang Idik. Bari terus indit heula nyampeurkeun indung terekna sarta nyampeurkeun nu sejen. Kulantaran hajat rengse sarta manehna teu kuat kawas anu mabok bae. Kapaksa rek balik heula. Kusadaya dulur-dulur Jang Idik teh diwidian. Atuh ari geus kitu mah leos Jang Idik ngaleos. Sarta menta kace hati sarta kaden ues pisan sangkan nganjang ka manehna. Poe panasna moreret karasana teh ngelekeb. Atuh nyisuhanah cicing ngalantung di kebon kembang. Malah manehna ngalamun hatena nyolok ka Bandung. Bet ingeteun ka adina dara-dara ti sasari. Katambah eukeur kitu teh jol aya babu nyampeurkeun sarta mawa hiji surat. Yuh, juragan, ieu aya surat di Bandung kan? Ceuk babu teh. Bari ngasongkeun surat kusuhanah ditarima. Sanggeus babuna ngaleos, eta surat teh dibuka sarta harita dibaca. Oreng teh surat ti Idik anu basana teh kieu. Kahatur cenena dan asmaya di Jakarta. Sareng hormat cenena Kang Aden pujaan abdi. Abdi ngadeuheusan ku ieu serat anu magsadna mah ngawartosan jehati atos nikah kaden ues sarta kaayaan kulawarga anu di Bandung janten tentrem henteu aya naon-naon. Margi musuh-musuh ece sareng Kang Aden parantos kaiket janten kulawarga urang. Namung ari kasedih mah aya bae cenena. Ayeuna mah kasedih abdi sareng kasedih pun bapa. Margi abdi ayeuna udur. Sareng udurna sanes panyawat biasa. Namung panyawat anu dijieun ku abdi samalah ku abdi tos diwartoskeun ka pun bapa. Yen ieu panyawat tina wengian bulan purnama bakal cager. Anu hartosna abdi sareng cenenahnya kitu deui Kang Aden bakal paturai salamina. Engga sumping cenena. Upami ece sumping sabadana bulan purnama hartosna ece alim patepang ninggali abdi. Enggalan geras sumping ce. Abdi ngantosan. Hormati abdi anu pinuh ku kalangsaan pun Idik. Barang tamat maca surat nyisuhanah mani alum sarta rembai ku Cipanon. Malah suratna ge murah gumanehna dekarasa. Atena siga malaweung mikir kanu lain-lain. Ngalamuna mani uleng. Nu sumping ge teu katinggal. Nena, kunaon rembai cimata nena teh? Kunaon panutan enggang? Ceuk dena Asmaya anu nyelang muli heula di kantorna. Margi teu gareunah hate inget bae ka bojona. Katambah barang dongkap teh bojona henteu kasampak.
atuh anjeunna reuwaseun teras bae di teangan. Nya kapendak nuju calik bari ngumbar Cipanonna. Nena, damel naon nena teh? Kunaon henteu ngajawab? Teu damang, ceuk Den Asmaya bari gek deui anjeunna calik. Kang, abdi emut bae kapun adik Kang. Mani asa dina panon bae. Jawab Nyi Suhana bari nyusutan Cipanon. Urang nitah Kang Dahlan, maluruh ka ditu nya nena. Nah daramang kula warga urang teh, atanapi henteu, ceuk Den Asmaya. Bari ret ninggali ka handap. Breh dina taneuh aya surat anu baseuh, lantaran tadi waktu dibaca ku Nyi Suhana karagragan ku Cipanon. Aya surat geuning sigana mah. Surat naon ieu teh nena? Ceuk Den Asmaya. Bari ngarongkong kana surat anu ngagoler dina taneuh. Sarta terus eta surat teh dibaca. Ari geus tamat gancang anjeunna nyarios bari neuteub ka bojona. Nena, ieu mah bahaya atuh. Nah henteu nyarios ka engkang. Iraha nampi serat teh, ceuk Den Asmaya siga nu guguk. Nembe bieu Kang. Jawab Nyi Suhana bari nyusutan Cipanon. Upami kieu mah urang teh kedah mios ayeuna nena. Margi bilih kaporotan. Hayu geradang dos atuh. Engkang bade nalepon heula ka kantor. Bade ngantunkeun Jakarta dugi kaberesna urusan urang, ceuk Den Asmaya. Bari nungtun ka istrina anu harita ngaharug. Sanggeus aya di lebat bumi terus Nyi Suhana dangdos ari Den Asmaya nalepon heula ka kantor. Sanggeus beres roes pisan, jut Den Asmaya teh turun. Sarta muru ka garasi ngebantun mobil anjeunna. Geus kitu terus ngadius anu diburu ka Bandung. Bada asar nembe dongkap ka bumi idik nu anyar. Atuh sup manehanana duaan sareng Suhana arasup ka eta imah. Kasampak idik ngaringkuk ditungguan ku bapana. Nena, ceuk pasar dia. Mani ngorejat barang ningali anakna jeung minantuna datang teh. Abah, ieu abdi Abah. Ceuk Nyi Suhana bari gabrug ngarontok segeruk ceurik kawas budak. Nena, teu panasaran Abah teh. Sanajan ayeuna maot oge. Lantaran neuleuh anak runtut raut jeung salaki. Sing bisa kumawula ka salaki teh anaking. Ceuk pasar dia. Bari ngusapan Suhana. Sanggeus Nyi Suhana cengkat breh Cipanonna burah bareh dina pipina Suhana. Geus kitu jung Den Asmaya munjungan. Kamar tuana bari pok nyarita kieu. Abah, abdi nyanggakeun sembah pangabakti. Gatampi Aden. Jawab pasar dia ngalimba. Den, Aden sareng cenena anu sumping teh. Aduh cenena. Ceuk Jang Idi. Bari ngagoler teh maksakeun nanya. Dik, kunaon adik cece? Ceuk Nyi Suhana. Bari kuram kirim nahan Cipanon anu nyalang gerung. Cenena abdi tereh dibantun tereh maot. Jawab idik geus taya ka era deui sigana deh.
atuh segeruk nyisuhana ceurik ngading diut bakating nyaah ka adik. Sarta red ngareret ka carogena pok nyarita kieu. Kang, kumaha akalna Kang? Cenah, ieu Nena, pandangan engkang mah kitu oge upami kasatujuan ku Nena sareng ku Abah. Ayeuna pisan sabadana sosonoan Nena kudu indit ka Mamai Kiai Geni. Kadituna sareng engkang tah anu tunggu di dieu mah Abah bae nyalira. Sareng sadayana kulawargi Abah wartosan. Boh Nyi Hati mah sareng carogena nya kitu deui ibuna supaya narungkulan di dieu. Tah upami kajantenan jang idik maot, omat ulah waka dikubur, sebatkeun bae ngantosan suhana kitu. Lantaran tos dongkap ka dieu sarta ayeuna nuju milarian landong panuju tah upami kitu Abah, ceuk Den Asmaya bari neuteub ka mertuana. Panuju Dan, mangga bae gerak jalankeun ku Aden sarta ku Abah moal waka dikubur. Jawab basar dia bari neuteub ka awas nu percaya pisan. Abah, Nena, Den, alim maot abdi mah alim. Ceuk Jang Idik gegeruan mata kuatir anu nguping. Tapi kusadayana oge manehna henteu diwaro, malah sanggeus rada lila ngobrolna di dinya teh. Terus Den Asmaya amit bade ka Kiai Geni nyarengan istri anjeunna. Mitra kaum dangu, barang Den Asmaya angkat atos teu aya di dinya. Jol harita dararongkap Den Uwe sareng istrina. Malah Mapa Eben oge datangna teh diiringkeun ku si Joher jeung si Marju. Nya kitu deui nyirat mah datangna teh pangheulana lantaran geus dibejaan yen Jang Idik udur repot. Berang bagilir jeung peuting waktu teh nyerelek bae. Hadita teh kabeneran caang bulan 14, katambah langit teu cedeum atuh bulan maning ngemprai. Nyaangan mega nu hideung katingali ting arembat, kawas anu sirik bae kana cahaya bulan teh. Jang Idik geus balik mepeh, ku bapana digugulung sarta loba anu ceuri. Da puguh pada ngarasa yen Jang Idik jalma bager jeung gede pisan amalna. Nu matak waktu harita ku sararea diriung sarta pada ngaremitan. Jang Idik engkak-engkakan kawas nunggu-nunggu dawuh. Ari Pa Eben mendeko nyang hareupan parupuyan hasep menyana nyambuang. Sabadana ngajampe teh pok marentah ka si Joher, nya kitu deui si Marjuk harita teh ka parentah. Joher, Marjuk, maneh ayeuna kudu cicing di buruan palebah lawang pantunya. Lamun neuleuh naon bae tumbuk sakalikeun, wani? Ceuk Pa Eben. Sanggeus manehna manekung ngileng panyakitna Jang Idik teh. Mangga, Pak, jawab si Joher jeung si Marju. Mani bareng sarta leos kaluar ninggalkeun anu keur careurik ngemitan anu sakarat. Beuki lila beuki peuting, malah enggeus tengah peuting. Di luhur teh katinggali mega hideung ting arudat sarta maju ngahalangan kana bulan nu moncorong. Atuh reup cahaya bulan teh harita mah jadi surem
sarta si Tumang teh jempe ngagogog teu eureun-eureun. Mayuk, nya euy mega deh ngalangan bulan. Aya naon nya euy? Ceuk si Joher bulu pundukna muringgang. Nya, jasona anu cing ngarauk di jero imah. Payah euy jang idik teh. Jeung ninggali tu si Tumang manis seserenteng kitu nya Joher. Ngudag saha manehna teh? Ceuk si Maryuk bari ningali si Tumang anu harita keur manting gawena sisirintilan. Gog 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 cungung si Tumang teu daek jempe. Sakapeung nyerenteng siga nu ngudag, sakapeung ngagogogan bari ningali ka luhur. Terus manting mani ku kuriringan di buruan. Kawas anu arek ngegel telila jegug disada deui. Gog 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 gog. Kuik 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 kuik. Kusek si Tumang teu pupuguh ngagoler. Atuh si Joher sareng si Marjuk teh olohok bari neuteup eta anjing anu ngelel jeung ngabudah. Joher, nah eta anjing teh meninggal kitu euy. Aya nu nyakek merenya. Cing atuh urang sampeurkeun. Hayang nyaho dewek mah euy. Ceuk si Marjuk bari terus nyampeurkeun dituturkeun ku si Joher. Barang manehna geus tepi kana bangkena si Tumang. Terus bae ku sukuna si Tumang dikoerkeun. Tetela eta anjing teh ngagoler geus teu nyawaan. Atuh manehna heraneun silih teuteup silih pelong. Ret ngareret kana anjing. Keur kitu ceuleuh si Marjuk harita aya anu nyintreuk. Aduh, nanaonan sia jeung sundrak-sindrek ka aing Joher? Ceuk si Marjuk. Gagabah ngomong teh. Nya saha anu nyincuk? Batul teu nanaon make ditujing sagala. Ceuk si Joher bari ret ngareret deui kana bangke si Tumang. Keur jongjon neuteuk bangke anjing. Pletrak hulu si Joher aya nu neke. Marjuk, neke urut deui ka aing. Ceuk si Joher molotot. Tuing, Jawab si Marjuk bari ngareret. Atuh prok paparong-parong. Keur kitu gep sirahna si Marjuk jeung si Joher aya nu nyeke. Pletrak diadukeun. Atuh bakating kusieun. Atuh si Marjuk oge buringas gero deui ngagorowok. Joher, eta ngudag euy. Ceuk si Marjuk salah pok. Tadina mah rek nyebutkeun ulah lumpat ari pokna eta ngudag. Atuh gebeg si Joher reuwaseun. Jeger ngadupak panto imah. Blus ka jero imah jeger ngadupak Pak Eben anu keur mendeko sila nyang hareupan kukus. Atuh bleg cus parepet kumis Pak Eben kaduruk. Katambah keur kitu teh deregdeg si Marjuk lumpat nuturkeun. Jeger neunggar ka Pak Eben deui anu keur pakupis micen menyan anu napel sarta hurung dina kumis. Atuh cua ku sararea nu gering teu dihareupan gancang muru ka Pak Eben anu harita kadupak. Tah nya dina waktu eta Jang Idik pada ninggalkeun teu aya nu nyang hareupan. Sarta kabeh teh nyahoeun yen Jang Idik geus dibawa ku dua jalma bedegel rupana pikasieun. Tapi teu aya nu ninggal da puguh sifatna goib. Barang Pak Eben geus beres, red sararea ngareret ka Jang Idik anu gering. Barang breh tetela pisan, Jang Idik geus teu nyawaan. Atuh gabrug ku bapakna layon Jang Idik dirontok,
bari jeung diceungceurikan. Dik, yang Idik. Aduh, Idik. Ya Abah Ujang. Ceuk pasar dia. Bari ceuri kawas budak bakating ku hareugeun, paehna teu kanyahoan. Semegerukna anu ceuri katambah-tambah ti peuting. Atuh mata kuatir pisan ngadenge alek-alekan. Sarta henteu daek repeh, malah tibatan repeh mah nu ceuri kalah nambahan. Atuh puguh mata kuelas bet baroraah nu ninggal. Sanajan anu ngadenge harita mah bet kasuat watir kunu malas melis. Bulan teh ngadadak ngemprai, kawas nu ngajurung laku. Kanu harita keur lempang horeng manehna mang endang nu ngagidig, arek nganjang ngalongo ka anu gering. Sabab geus manggih beja yen Idik teh gering ripu. Tapi tadi acan salse nu matak harita bae kajeun teuing tengah peuting. Mengendang lempang na jongjon ngagidig teu aya batur. Sarta dumakan bae sakitu manehna mindeng saban peuting udar ider. Tapi kakara harita make jeung sieun sagala. Bulu punduk ting puringkak sarta kulit carucukan. Manehna acan nyahoeun yen jang Idik karek maot. Nu matak sanajan sieun ngagidig lempang na gancang. Keur jongjon mang endang lempang, brul kadeuleu ku manehna ti kulon aya nu ngabruh. Tapi dangdanna bareda teu sarua jeung manehna. Ngan saurang nu sarua makena cara manehna. Barang geus deukeut breh breh. Horeng eta nu saurang tetela pisan jang Idik. Jang Idik. Ceuk mang endang bari melong ka jang Idik anu eukeur diiringkeun ku jalma-jalma anu ngabruel. Tapi anu digerwan harita teh henteu nembal. Malah mah tetela pisan teu ngaliuk-liuk acan. Atuh mang endang ngahuleung lantaran henteu ngartieun. Sarta reup manehna peureum bari ngagisik panonna bisi salah dedeleuan. Barang manehna brai beunta nu bieu ngabruel teh eueuh. Atuh mang endang ngagebeg tina bakating ku reuwas. Biwir utek-utekan ari leungeunna ngeleper sarta sukuna nyorocod tina bakating ku sieun. Sahat nu bieu teh buah-buah jurig. Ceuk geurentes hatena mang endang. Bari luak liuk bakat ku sieun. Sarta jalan katinggalina molongpong taya jalma nu ngaliwat. Tatanggalan siga ngeluk teu aya pisan nu robah. Kawas nu pating purungkut. Atuh mang endang ngadeg-deg tina bakating ku sieun. Luak liuk tungtungna berbet lumpat. Siga nu notogkeun maneh muru imahna jang Idik. Barang jol kapakarangan teu loba pikiran deui. Panto buruan ditubruk da puguh harita meundeuh. Tapi henteu ditulakan ngan saukur dipeundeutkeun. Atuh henteu matak heran ari jeger didupak teh brai eta panto teh muka juralit mang endang jungkir. Sabab kalepasan teuing manehna mani ngarengkol di tengah-tengah buruan.
Mitra kaum dangu Mang Endang teh kusah goseh pikiranana poekeun. Barang manehna rek hudang gap nyagap aya nu genyal, atuh gancang dikejatkeun sarta beungeutna muringi seret ninggali anu genyal. Ari breh teh horeng bangke nyanggereng sarta molotot. Atuh Mang Endang ngaranjuk tina bakating kureuwas, sabab neuleu anjing paeh lir ditekuk ku tetelo. Madana bangke anjing teh molotot matak palawir sarta sukuna jalengker. Atuh Mang Endang ngagoak bari jung manehna nangtung. Anjing, hai hani hare. Ceuk Mang Endang bari undur-unduran teh nyebutkeun anjing paeh mani nyerenge. Ngan kadengena teu jelas sarta dereg-deg teh lumpat jeger ngadupak pantona. Geblus Mang Endang kajero bru nindihan ka Pa Eben. Goblok, sahayu deh ha? Ceuk Pa Eben anu kakara pisan tas kadupak ku si Joher. Ayeuna kadupak deui nu matak pantes muncereng sarta nyarek nu ngadupak. Tulung! Ceuk Mang Endang gogorowokan barang ditewak leungeunna teh lantaran teu puguh pikir. Tembe Mang Endang, nanaonan ieu teh kawas budak lembut? Ceuk Pa Eben muncereng bakat ku ambek. Pak Eben, ya, jurig, wah. Tua Mang Endang reng habranjuk dina bakating ku cape, sarta kacida sieuna. Mana jurig deh, mana? Ceuk Pa Eben molotot deui, lantaran asa kaganggu. Mitra kaum dangu Mang Endang henteu nembalan. Kalah red ninggal Jang Idik anu harita calangap sarta panona molotot. Atuh gero Mang Endang teh harita ngegero deui kawas nu kaganggu sarap damani pupuringisan. Eben, Jang Idik ada deh, Ba. Bieu cikene di ditu. Ceuk Mang Endang bari murungkut siga nu sieun. Jembe Mang Endang, kumpulkeun dah pengajian deh. Jembe. Ceuk Pa Eben ambekeun pisan bari ngagoda-goda sirah Mang Endang sarta ngawak-wak ngalelewe. Nanaonan hau-hau heu-heu deh. Teu eling ieu deh, adawa kawis sabkoron. Eta teh saha Ba Eben? Jang Idik eta teh. Ceuk Mang Endang kabawakeun ngagebeg gunu maot sarta panona milu molotot deui kawas nu gehgeran bae. Heueuh, layuna Jang Idik, ladeunya hoyen Jang Idik bieu maot. Nu matak ari aya tatangga gering teh kudu dokoh atuh. Kudu daek ngalayat, ari geus kitu kumaha dah. Nu matak pantas bieu rek nyebut aya di ditu oge. Da hayang papanggih meureun. Enya deui bieu papanggih Mang Endang. Ceuk Pa Eben bari melong ka Mang Endang. Ari Mang Endang teu nembalan. Kalah melong ka Jang Idik anu molotot teu ngiceup-ngiceup da puguh geus paeh teh sarta panona teu peureum. Eueuh mitra, wagdosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya
kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten. Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten Kak Mang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salaskerebna jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Hatur nuhun kasadayana. Pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.